lah, mang gope-gope mah. Ye, budak teh ngalunyak. Aduh, ampun dah. Esak teh meni kosong kieu euy. Di mau sasaha deh. Si emak ge can mere-mere duit acan. Aduh, ripu Siti. Faruk, kunaon make ngahulang kitu? Ente. Keur lieur urang teh. Lieur kunaon atuh? Lieur teu boga duit. Sarua atuh ari kitu mah. Arek ka mana atuh maneh eta mamawa ukulele? Rek ngamen lah. Ilu moal. Daripada ngahulang wae, hayang kasurupan sia. Nya. Hayulah. Menang-menang duit ari kitu mah. Nya atuh. Hayu ge. Tuh, tempo. Ayo mangsa. Ayo sikat ge. Punten ngaganggu waktosna. Di dieu abdi bade nyanggakeun sebuah lagu yang berjudul Bubuk Rangina. Kelak-kelak. Sahanya? Nepangkeun ngaran abdi Caca Band, ieu Faruk Jebret. Dan kami dari Tambal Band. Oh, sok mangga. Siap. Kalau ku pandang bubuk ranginang sesa undangan, lalu ku ambil makan babarengan. Pop. Terbalik mana mah nyanyi teh? Terbalik naon? Ari si Aa. Nyanyi teh, ai lagu di sadang, ai suara di perapatan Haji Iming. Eta teh teknik bernyanyi artistik, saeutik jeung menarik. Waedan, suara siga benek kajur oge. Karena ge usaha tua. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Gas, init. Hagang wae. Betul lah, tuh mang gope-gope mah. Ari maneh kos kitu patut make minta duit. Wah, duit letik. Bae atuh, duit gede ditampi ku abi mah. Ridho aslina. Nu di dinya Ridho, nu di dieu mah henteu. Geus lah hayu mangkat. Dasar koren. Ye, budak teh ngalunyak. Ha.
Punten ngiring amen. Siti jangan marah-marah, nanti dia tunggu dadanya sampai bunyi. Nuhun ah. Amen tita tadi cuma menang 2.000. Ngaran lagi ngamen. Ya sabar atuh. Capek-capek lempang yang menang sakitu. Mending kayaknya sare tadi teh. Nah milu atuh. Pan diajak ku maneh. Oke nya. Karena naon mana di dia? Kercicing weh. Bir aku eta mawa ukulele pasti geus ngamennya. Mun heueuh ku naon? Arek tepi iraha kituan. Tempo tuh orang kemana-mana naik motor. Sombong amat. Tuh juga mararane lalu pang ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya bebas lah, ada orang kaya. Kayak tainya. Jika banget mana. Terus tuh level cicing di dia mah. Dasar miskin. Terus lah Ca, orang arek ngopet ya. Arek ka mana? Arek balik, ngilu jeung mana mah apes. Arek ka mana atuh? Siti jangan marah.